kita setelah temen euy kenaon mana pergi we tah biasa tah keur ngadaguan kabogo kabogo mau boga kabogo gitu ih ya boga tuh ini ribuh aja cetan teh ngomong ya tuh sirik antu aing geus biasa kawe mah sirik itu tanda-tanda orang nama empuk aya atuh urang ge awe mah pokoknya mah awe urang mah setia tempokeun we awe urang meugelis oke ke bandingkeun jeung awe urang ayu ayeuna keur OTW Beb jadi mana kene haus hah oh nya atuh sok oh aku dikunci nu aing ka mana deui haus dieu teh dan si anjing itu ka mana nonton TV make headset deui beres aing mah malakannya nu mana di ditu di euy mahal Beb kenalkan aku ka urang Beb itu kenalan sama Dabi oh terus ting tangan ini bari teuing jadi kenalan Lagi saha di berang tadi tengah hijau si Denny saha naon tapi mah dateng amang berang mainnya atupan urang ningali atuh teh mana jelas asli nah gini eta nutupan wae eta tadi ge duka urang teh nyaho urang teh mana ngan pura-pura we apal karunya urang ka baladeurang Sanes saha eta mah sahabi. Percaya deui neng urang ka maneh mah. Oke maneh enak ngadua aing ge bisa ngatilu neng. Woi, Deng. Anjing si bapak. Anjing bapak sia neng kumaha itu neng? Ari sia budak teh bongkar warah pisan. Ari sia peting-peting neng. Lain Pak, abi mah. Buru balik itu can nyamu. Si Eneng mah eta tah. Pak. Eta iman nih. Buru itu can nyamu si mama. Ampun Pak. Buru-buru ya ulah cintaan, rujit. Mangga mama, aing manges biasaan. Sagala geus kapapai citarang tak sama palangkakan. Bener sih kata Rusman, jodoh di tangan Tuhan dan mantan dihakan ku babaturan. Nah lainna bebe jamun hayang kasih eta, ku aing disumbangkeun sia mah karimenta. Tong susu lumputan daku aing moal dikenca ngan hampura we nya da si eta mah sesa.